Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa anu mulia, kumaha daramang dina danget ieu? Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa, tepang deui dina acara Dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu nyanak carios menak anyar karangan Kang Warsa digarap ku sim kuring Dewan Tarasulaya. Pamirsa nu mulia, Dongeng Sunda dina judul menak anyar mangrupa prosa dina wangunan sastra Sunda diserat ku Kang Warsa dina tahun 2017. Dongeng Sunda kontemporer midangkeun pasoalan budaya, seni jeung rupaning hal anu aya putra patalina jeung kahirupan sapopoe di lembur. Latar jeung setting dongeng menak anyar nyaritakeun kahirupan masyarakat lembur dina tahun 80-an nepi ka tahun 80-an. Katompernakeun nalika ieu nagara aya dina fase transisi antara sakuduna masyarakat Sunda mertahankeun jeung ngamumule budaya Sunda anu kawilang tradisional atawa sabalikna kudu miindung ka waktu mi bapak ka zaman. Tuturut munding asup kana galura kamajuan zaman anu disebut modern. Sakapeung sok disaruakeun jeung westernisasi. Pamirsa anu mulia, kumaha jujutan carios menak anyar ieu? Sumangga wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Ngaranna pondok ngan 3 huruf AIM atanapi AIM. Umurna saluhureun simkuring nu garap ieu carios. Ampir saentragan jeung anu jadi bapa pituin. Ceuk anu jadi bapa, waktu sakola dasar kusabab ngaran AIM mah pondok teuing, ku guruna ditambahan huruf S jadi AIM S. Nepi ka ayeuna lamun ditanya naon papanjanganna, Bang Aim cukup ngajawab S. S na sorangan bisa rupa-rupa, nu jelas mah S bae teu kudu dijentrekeun. Da bener, dina taun 60-an mah asa mahabu pisan ngaran jalma anu papanjangna S. Jajat S, Eman S, Iwa S, Ajang S, Adun S, jeung rea-rea deui. Ngaranna oge di lembur jadi kumaha usumna bae, nu penting ngaran aya papanjangna sok sanajan ngan sahuru. Ceuk Iberma, Kang Acip anu jadi bapana Kang Aim S, mere ngaran ka budakna mah Ibrahim. Cenah keur nganisbatkeun ka salah saurang rasul ulul azmi nyaeta Nabi Ibrahim. Cak umur 7 poe dibere ngaran Ibrahim teh da padung dengan heula antara bapak jeung akina. Akina mah hayang nambahan make kecap Raden. Sabab dina lalapayan anu diwariskeun ti uyutna, lamun ditarik garis kaluhur jang Aim masih aya turunan menak. Teu apal teuing menak jengo atawa memenakan, pokona mah menak we. Eun. Cik bapana era kubatur, Raden mah kudu loyog antara naon anu dipiboga jeung kahirupan anu nyata. Era bisa disebut Raden palsu, dan Raden asli mah kudu aya jeung cicing di karaton, lain di imah panggung. Jeung asa kurang pantes dibacana oge Raden Ibrahim. Dina calagara Mahinum aya karyaan leletikan. Di imah panggung Kang Acip diayakeun salawatan. Rujak bebek minangka tanda rasa syukur budak geus dincak umur 40 poe.
Para tatangga kebagian rujak kanitren, sate krok sewang, atuh teu kudu dititah, bring para tatangga nyarambungan, ngajaring jing bogem dieusi ku beas. Tip disetel, dikana toakeun manitarik. Kitu ilaharna di lembur, saruka bunga ngabagiakeun beralna jalma anyar anu ngaran Ibrahim. Barudak leutik pating taranggoh, hayang kebagian rujak bebek jeung tumpeng. Aya oge anu pura-pura milu ka indungna, asup ka imah gep deui kana susugu. Ku anu boga hajat teu dicarek, da keur suka bunga. Beak sagala rupa oge teu jadi soal. Nu penting geus ngayakeun acara salamatan dina raraga mapag budak anyar. Kudu nama sameme mah hinum kudu diekahkeun heula budak teh jang acip. Ceuk Mualim Oleh sabari mikeun amplop ka Kang Acip. Omongan Mualim Oleh ditepikeun ku Kang Acip ka bapana. Bener, tong salempang, minggu hareup urang mencit domba. Kudu dua bah, pan orang lagi lalaki. Teu kudu gimir, domba mah aya 5 di kandang. Tambahna deui, demi incu Raden Ibrahim. Ibrahim lah. Saminggu ti harita, wanci carangcang tihang bareng jeung usum katiga, cai ibun maseuhan keneh dangdaunan jeung jujukutan. 2 domba geus dicangcang di buruan imah Kang Acip. Marejeehna badag nakaran jaluk duanana. Geus dibewarakeun di masjid ti peuting oge. Dina poe ieu arek diayakeun ekahan di imah Kang Acip. Manuk piit recet di sawah, sakedeung di usum panen, pare geus bener koneng mayakpak. Poe minggu ongkoh, atuh ningang jam 6 oge barudak disumpul. Aya nu noelan domba, ngaheureuyan domba dibere jukut padahal teu jadi diberena. Aya oge nu noelan kanjut domba ku rokrak. Sareuserian nalika aya budak nu ngomong, Agayot euy. Beres dipencit, domba direcah kulobaan. Hulu jeung cokor mah diteundeunna oge misah. Keur anu mencit jeung ngarecah domba cenah. Anu mencit domba arek dina aya anu ekahan atawa lebaran haji geus matuh nyaeta Mualim Oleh. Pangalaman jeung tapis dina mencit naon bae oge. Domba jeung embe anu dipencit ku Mualim Oleh mah tara bau dagingna. Boga amalan khusus anu teu dipiboga ku saha bae oge. Beres dibersihan mah, daging domba diasakan tuluy dibagikeun ka tatangga. Ka tatanggana tatangga, jeung ka tatangga anu jauh lamun aya sesana. Saeutik sewang anu penting walatra bisa dahar jeung daging domba. Beres roes ekahan dina wanci pecat sawet. Ceuk nu ngabagikeun asakan daging domba. Walatra, adil, tur rata, kabeh kabagian eueuh nu nyesa. Mualim Oleh pamitan ka Sohibul Bed, lempang kakalerkeun sabari ngajingjing hulu domba. Dijajab ku paningali anu masih aya di eta tempat.
panciling sirengulon, haseup geus mulek minuhan pilemburan. Senggit domba dibelem, dipapaesan oge ku bau hangit bulu domba kaduru. Kabeh bunga, ngadahar daging domba, sataun jadi 3 kali, kusabab aya nu ekahan. Kang Acip jeung bapana oge bungah kacida, ceuk pikirna, marhaba jeung mahinum beres, kari-kari disampurnakeun ku ekahan. Fardu kalaku, sunat kalampah. Dina umur 4 tahun, mimiti Ibrahim katelah jadi aim. Manehna sorangan sok ngomong kanu jadi indung bapana. Aim oyong mamam. Maksud nama Ibrahim hoyong emam. Kunini jeung akina disebut bae aim. Kabeh oge antukna nyebut jang aim ka eta budak. Kitu ari di lembur mah. Tare hese mere ngaran landihan. Aki pituin ngaran aslina mah Sanusi. Kadienakeun sok disebut Uci. Pernah ditewak ku Walanda, da boga ngaran nu sarua jeung Haji Uci, urang nyangegeng. Aya oge landihan ngaran dinisbatkeun kana sato. Budak anu sok puak paok kana lauk dikulah sok disebut Sero atawa si Ucing. Aya oge nu sok maok kalapa disebut si Bajing. Kitu sebutan barudak di lebur, aranehna teu matak dijadikeun soal anu gede. Embung dewe disebut ngaran aslina Ibrahim, cukup aim. Ngan ku anu jadi guru nalika daftar asup sakola ditambahan huruf S. Sangkan henteu aim teuing cenah. Ngarah ngeunah kadengena jadi aim S. Indung bapana mah satuju bae anu jadi budak di ngaranan aim S oge. Itung-itung ngalap barokah ti juragan guru, anu penting pinter. Dina umur 7 tahun, Aki jeung ninina geus suwargi. Jigana lamun jarum meneng keneh mah bakal moalnya tujuan ngaran salus-alus Ibrahim diganti jadi Aim. Malah ditambahan jadi Aim S. Aya campur tangan ti batur. Padahal teman Tuan Marhaba mahinum jeung ekahan komo nyeuna mah. Pamirsa anu mulia, rupina carita atanapi dongeng Sunda dina carios menak anyar karangan Kang Warsa, urang cekapkeun heula deui ka dieu. Insyaallah dina waktos nu sanes urang tiasa ditepangkeun deui dina carios menak anyar bagian kadua. Wilujeng kantun hapunten kasuhun. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.